Kurang aku udah yakin pasti kumaha mah karena kemurahan Gusti sanggulna pagahan besi ngagorolong buset urang no ya batayang tinggal daik mikawena pasti ti abang maksudna nanti kena galoran airu paji di saya pola betu ibu halo anu Pak Jojo ngawitan Pak Hajat Ibu Hajat anu gaduh natu wala pacilida dosan paji di saya pola betu bager sangkan jantung sauyuna ya terpihana keawonan paji di sepol bet di mana Bos Haji Asri pemangku hajat kalindang suara tembangna yakin suara teno suci aturan Bos Haji Asri Riara Jaya pemangku hajat anu mana mana kuring Pak Haji di sepol bet pada rakit mojayan mana pikir aku yang terkait Pak Haji Idris kapayuna aturan saya dulu Kang Haji Godril jalur kawin sing jadi panglipur apa ya bah kapayun bah apa lu rawa Bos Haji Asri pemangku hajat kanu kalbu anu bingung
tuh dibayar heula kontan ku abah mah ya panglari Pak Jidi Saipul Bet ibu aturan Bos Haji Asri Liara Jaya Pamangku Haja mana mana saya di sarangan Bos Haji Aceh Liara Jaya Garinda Soratumbana Pak Haji Idris Saipul Bet awas yakin sudah Tino suci letik-letik campur nih ke abah-abah iya yang Bos Komeng ada RJ anu bager Pak Haji Idris Saipul Bet mana-mana saya arah raya eta nobaraya di sarangan Bos Haji Asri Liara Jaya aturan kepoyeunang lamun Bos Haji Asri Liara Jaya Pamangku Hajat Mama Devi Big Boss nina anu bageus di mana Pak Haji Idris Saipul Bet melepat silidang dosa Bos Komeng ada yang bagus Pak Haji Idris Saipul Bet silidang dosa di sarangan ku abatak anu bagir sean luyu Pak Haji Idris Saipul Bet anu bagir mana deui Pak Haji Idris Saipul Bet wana puring Cimpon bagur puri darakin di sarangan Mama Devi Big Boss dina anu mana Pak Haji Idris deui bayar di laguna Bos Cimpo yang punya serum akmal motor api mah paling gebati Bos jadi akmal motor Bos Doyok anu mana Pak Wakil Oman mah siap komandan Pak Wakil Oman aturan Saipul Hajat genyor ampun saya di Saipul Bet aturan Bapak Haji Bos Aceh Jumbo akmal motor aturan kemayunan Bapak Hajat Mama Devi deui anu bagus Pamangku Hajat aturan kemayunan Bapak Haji Tata mah Pak Haji Tata Bos Jumbo anu Bapak Haji Tata di sarangan bos kecil deui genyor Mama Devi Big Boss dina di sarangan Bos Timo deui anu mana Bos Kombir aya mah siap di sarangan Mama Devi Big Boss dina saya deui Pamangku Hajat Bos Jimbo yang punya sorum akmal motor deui anu mana Bapak Wakil aya di sarangan Bos Dedi Bapak Mapil api mah paling gebati Bapak Wakil Mawi Bos Doyok anu gaduh jalan baru kadawang barang anu mana aya Bapak Wakil Mawi hadir mah di sarangan Pak Haji Idris anu bageus ya Bos Cimo ge aya mah aturan ya Bos Cimo Bos Cimol yang punya serum akmal motor aya di Laguna Bos Cimo di sarangan Bos Cimol akmal api mah paling gebati Bos jadi akmal motor Wakil Mawi ketua pengacara anu bageus jadi akmal motor Bos Dedi anu bageus iya Bos jadi Bos Dedi yang punya jalan aturan bos kecil deui bos kecil di saya deui Kang Soblek oh ya di sarangan Pak Agus Parago Kertajaya aturan Bos jadi akmal motor oh ya di sarangan Pak motor deui Haji Tata
deui mana Bapak Haji Bos Jembo Pemangku Haji Bos Dedi deui Bos Jembo aturan Bos Dedi akmal motor Bos Jembo yang punya akmal motor bayar ngabur Bos Jembo deui oyong oyong bangkong Pajalur Ariko bos kecil deui Bos Dedi akmal motor anu mana Bos Gomber Are butun bos komen deui are butun ruha Jaya bos kecil deui bos Cimo yang punya turun akmal motor bayar ngabur Bos Doyok deui Bos Doyok nu gaduh jalan baru Awang Barang abdi mah paling bati Awak Kemawi wakil Mawi ketua pengasahan Awang Barang anu mana Bos Adis anu bageur Eprian are ucok deui Putra Mama Devi aturan Aja mama deuk mana Bos Doyok disarangan Bos Doyok anu bageur Bos Doyok aturan Haji Idris Haji Idris saya polbet deui mana Bos Jimbo disarangan wakil Mawi ketua pengasahan Jimbo aturan Pak Haji Acep Bos Dedi Bos Dedi deui Bos Doyok anu mana Pak Haji Idris saya polbet Akmal Motor Bos Dedi aturan Bos Dedi akmal motor anu mana kering mana rakit Bos Jimbo anu mana disarangan Bos Doyok anu bageur Bos Dedi aturan kapayuna Bos Jimbo yang punya akmal motor Pak Haji Idris saya polbel anu mana Apa Epul Ayah disarangan apa Apple deui Bos Haji Asri Liana Jaya pemangku hajat Bos Haji Asri deui Bos Haji Asri kapayuna Bos Haji Asri deui Bos Doyok aturan Bos Doyok deui Bos Doyok akmal motor anu bageur disarangan Bos kecil deui Bos kecil pangapat Bos Doyok anu bageur Bos Doyok deui Pak Haji Idris Ciledang Dosang Bos Gomir Bos Haji Asri Liana Jaya pemangku hajat aturan Bos Haji Asri apayun heula disarangan Pak Haji Idris Saiful Bet Bos Doyok akmal motor anu bageur Bos Doyok disarangan Pak Haji Idris anu mana Bos Dedi Bos Adi disarangan Bos Dedi deui Bos Adi aturan Bos Haji Asri Liana Jaya pemangku hajat anu mana Bos Adi disarangan Pak Haji Idris Saiful Bet mono lepat Bos Adi Pemangku Hajat Pak Haji Idris anu mana Bos Adi disarangan Bos Tadi deui Bos Doyok aturan Bos Doyok deui Bos Doyok anu bageur deui mana Apa Epul disarangan ku apa Epul deui Pemangku Hajat Bos Dedi akmal motor deui Bos Doyok nu gaduh jalan baru anu mana Bos Doyok Ketua Bintan Ketua aturan Bintan Bos Doyok yang punya jalan baru Bos Doyok anu mana Pamandur Junjung Bos Dedi mon kuring Bos Doyok deui Bos Doyok yang punya akmal terusnya disarangan Bos Doyok Linguar aturan Bos Adi